Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, para kekasih Allah, para imam mujtahid mutlak, para imam-imam sadayana soleh ngagunakeun kange nganatapkeun hukum, maka nu dicana Quran. Quran teu aya keneh hadis mangga diangeuna hadis. Eta dikantunkeun Quran, hadisna dikantunkeun ku akal-akalan teu tiasa bageur. Sabab ieu agama, lain reka-reka, lain akal-akalan. Fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Gimana anjeun mendak perbedaan pendapat antara si fulan jeung si fulan, atanapi B jeung C, D jeung E, misal mana nyumpayunkeun Allah sareng Rasulna, maka tatkala henteu mayunkeun Allah jeung Rasulna, moal katanagaan Pak sehebat apapun, kualitas, popularitas, moal kempes, mal tiasa meunang, salamina, maka itulah maksiat, dosa. Maka kemarin itu kembali ke Allah, parudduhu, kembali deui ke Allah jeung ka Rasulna, hartosna canak deui aturan Allah sareng pidawuh Rasulna. Kakara eta jalma akidahna biasa dianggap benar. Parudduhu, kapungkur lepas abdi bade ieu permasalahan ieu. Jongjon we abdi teh pur ngobrol paguneman antawis 2 urang, 3 urang. Sehingga di keputusan, tapi abdi teu mayunkeun Allah, abdi teu mayunkeun Rasul, dosa eta jalmi, maksiat eta jalmi ka Allah na jeung ka Rasulna. Geuwat wawartos tobat, tobatna nyuhunkeun dihapunten ka Allah, bari nyuhunkeun dihapunten ka Rasul Allah. Itulah agama ngaturna. Jadi atuh ku eta mal bener ngacapruk, kabeh boga alasan, kabeh boga hujah, tapi kabeh moal ngabukur. Iwal si Allah nu maha gaduh, Rasul Allah nu janten kakasihna, maka kadinya. Alhamdulillah urang sadayana ngalangkungan diajar dikit di dieu kalayan pertama Qur'anna sabaraha ayat ku Allah dihaturkeun ka urang. Pertama Allah mihaturkeun parentahna ka urang, padkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Eta pidawuh Allah. Jelas, maka itu namanya usul fikih. Naon namina? Mafhum muwafaqah. Jadi nyaruaan.